Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pinesepuh sadayana, kiwari insyaallah grup Sunda Galuh baris mintonkeun kaparigelan upacara adat mapal panganten pamaget sejadi kawitan. Nyanggakeun sapulkaneun wilujeng Nyak Seni. Cobaan jika kedua berat yang anak kau kemana juga lagi tinggal unjuk suka kuanakan lumpunan penyalur paduka lupi maksa ayat pikir sana agar uang wal made maha uang wal made jinjing sila bengkok silma wasayong dilaksanakan panjang istirahat paduka bujeng hingga kapundut margani kana larapati kasangapun nuhun wajah ayeuna kudu ngalaksanakeun pancen di kaulawa anu magilung di belah ditu anu ngaleuk ngabandaleun anu ngemat-ngemat nyantang pinang teh eta teh panana kaulawa dijakeun ka aranjeunna ditunggu di dia ina pisan unjuk sumala wa sejami yang mancen tugas di salirapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ijo abah tos dipayun. Aya. Menika saya Gusti teu kawas tukang kenang. Kasep. Abah teh pulang ti kebon ieu teh. Pulang panen tomat. Sok jadi cangkeng dari pulang panen teh si ngomekeun heula cangkeng teh we alah sia kasebelan hiji deui urut panen engko alhamdulillahirabbil alamin bagja teman ke kasep abah rekar gesula meh salamet sadayana lun turun ngejadi rahayu penyup penyiaman penyup penyiaman sukman isi mawat kewaluyan rap sirap ciri mas subanding rap sirap di mata ya abdi sumana daya deui pameran iwalti Allah daya deui pameran iwalti Allah daya deui pangeran iwalti Allah daya deui
Allah arti sejamian sejak nyungsi kahaya sejak nyungsi hati hirupmu saja iwal karidoan anjing puji mah kagungan Gusti Allah Maha Kuasa.
Sehari kadang-kadang lembur sampai pagi. Ibu sedia menyuguhkan kopi dari panas hingga dingin. Asalkan jangan
rame-rame ku serobongan di Sunda kalau Sundagan. Mangga orang tasir karena acara pengalungan mangle. Tawis penampian tetamu tanda kamemut kadede tawis asih tikik pikakas. Tanda tresna kanya mangga gerak kalungkeun eta mangle tawis pangrurum hate perseka kebersihan mana. Mangga ku ibuna calon pangantin. kembang tawis pangbagia malati tawis kasih mangga ieu geura tampi Bapak